Para mitra kaum dangu kumadaraman sadayana, alhamdulillah Mang Jaya ibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun anca dongeng katunda. Carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Ya dongeng para mitra karangan Kileksa para wargi nincak bagian ke-20. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mangja official ieu tiasa dianggo hiburan pang beberapa. Atuh para mitra bahasa Sunda dah komplit bisa atuh kiranya mun koreja cengkat tidak ya artos nanti para mitra nangtung bari sumanget koreja cengkat nangtung bari sumanget para mitra satuluina para mitra sana belenyang lumpat koreja cengkat belenyang lumpat sumanget para wargi sadaya aduh teh pamalesan dibentengkeun dina bahasa Sunda para wargi kitunya padahal udang-udangnya udah sami udang namun udang nu males udang nu sumanget benten kitunya para wargi alhamdulillah beungar bahasa Sunda maka Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-20 urang lajengkeun Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun deui dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Dongeng enteng karya Kileksa kahaturkeun ka para wargi dongeng mung saukur fantasi atanapi ciciptaan wungkul. Karangan teu aya buktos anu saleresna sareng deui para wargi sadaya dongeng parantos dugi kanalika Mang Itok nuju tarung ngalawan Basuri harita teh Mang Itok diguling para wargi sadaya. Ragrag kumargi santeuna atuh dipapag ku tuur kitu sanu kuat jalmi duwi kasaeulna seueul angen pukhek napas sigan wengi Mang Itok harita teh dibanting deui ku Basuri mung kabujeng waktosna kamari seep mangga urang lajengkeun deui. Para mitra kaum dangu sadaya, harita barang ningali Basuri bade ngabanting ka Mang Itok para wargi sadaya. Kulantaran Mang Itok ngarumpuyuk sigana bae Basuri aya rasa kamanusaan, manehna narik deui leungeunna jeung deui narik deui sukuna. Nu rek dibanting deui teh menterek disepak tadi nama kalah kacakakak Basuri seuri. Ontong hayang gelut teu becus mah sia Itok. Mending geura sodorkeun beung sia ka aing. Ku aing bakal ditigas sia ku gaet deuleu. Ceuk Basuri bari ku siwal ngaluarkeun gaet tina jeroeun bajuna. Nempok kitu nu lalaju ampir bareng jeung ting jererit. Sineun Mang Itok dipaehan ku Basuri. Mang Ucin nakolan kohkol meuni tarik maksudna sangkan Mang Itok kahudang sumangetna. Tapi Mang Itok ayeuna mah geus lain Mang Itok nu bareto bareng jeung Basuri ngaluarkeun gaet. Mang Itok para mitra gancang nyawat Prabu Malodra. Barang geus tamat sasamat teh kanyahoan ku Basuri jo cleng di hareupeun Basuri. Aya maung lodaya nu katsida gedena. Eta maung cumagu gigireun Mang Itok nu keur ngalungsar dina taneuh. Puguh we nempo maung Basuri ge teu wanieun ngalawan. Celeng Basuri luncat ngajauhan bari taki-taki bisi eta maung narajang. Nempo Basuri luncat teu puguh keur nu lalajo surak. Mani beuki ngaguruh lantaran ku nu lalajo mah teu katempoeun yen di jero pakalangan aya maung. Jadi maung teh katempona ngan ku Basuri wungkul. Atuh puguh we para mitra. Basuri nafsu disurakan, gancang manehna peureum maksudna rek nantatulung ka Prabu Anom Lokawisesa. Tapi sabuat Basuri peureum maung lodaya geus ngaleungit deui, nu tinggal Mang Itok geus jag-jag waringkas. Ngadak-ngadak awak harampang, barang ku Mang Itok katempo Basuri keur peureum jiga nu ngamat siluman. Gancang ku Mang Itok diganggu sangkan mujasmedi teu hasil. Jeleng Mang Itok ngadeukeutan Basuri, teu talangke siuk suku Basuri direngkas ku tajongan nu katsida matihna jeung tarikna. Kalayang bru Basuri rubuh ngagoler dina taneuh cakakak Mang Itok seuri tarik naker mapanas ka Basuri. Suri udang sia untung ngojay di darat teu lucu. Nanaonan sia teh tuh pake jeung ngalungsar kitu. Urang tarung si ayeuna tuluykeun tarung.
disangkana aing rek eleh ku sia. Pantara sia mah Suri 7 likur ku aing mah dijajarkeun kabeh deuleu. Cek Mang Itok bari nulak cangkeng. Jung Basuri nangtung bari pok nyarita. Montong licik sia Litok. Rajeun mah sia bisa ngarupuhkeun aing. Ngabongohan deuleu. Awas sia yeuh, tampanan pamales aing. Cek Basuri ku kituna bari hiuk-hiuk ngabubat babit peureub anu buleud ngala kana dada Mang Itok. Da eta para mitra ngabelesurna peureub, sorana nepi ka bangbaraan, nanakeun ku tarik-tarikna tur kesit gerakan Basuri. Lantaran memang Basuri urut jawara teh atuh. Saenteuna para mitra sadaya teu leungit kitu bae ilmu panemu nama. Tapi Mang Itok teu cicingeun para mitra. Dina kaayaan kitu, Mang Itok ayeuna ngagilek ngagiwarkeun awak plos, peureub Basuri nojok angin. Tapi kitu cukup ku sakitu bae. Heat Basuri najongkeun suku katuhu nu rek ngejog nyaeta najong gado Mang Itok. Ayeuna Mang Itok gesit lep ngalokeun sirah bari mapag panarajang Basuri ku sabetan leungit katuhu nu dirangahkeun. Teu beda jeung ramo-ramo maung rek nyakar me, hiuk parawak. Calana pangsi Basuri nu gombrang teh soeh nepi ka palangka kanana. Ari dina bitis ngadaradad tapak kuku Mang Itok. Keur nu lalajo surak bakat ku bunga lantaran Mang Itok geus hasil ngorowot suku Basuri. Basuri kacida napsana dikitukeun para mitra. Napsan nasdeung dikitukeun teh serog masang kuda-kuda nu leuwih rekep bari musirkeun tanaga dina leungit katuhu maksudna rek ngarawel peuheung Mang Itok. Mang Itok teu cicingeun. Gancang taki-taki. Pikeun ada serangan Basuri, sanggeus duanana pabeneng-beneng naksir lawan. Surudut Basuri ngirimkeun panarajangna rek ngarawel peuheung Mang Itok, tapi Mang Itok geus sadia ti tadi keneh. Barang panarajang Basuri rek datang teh, sakilat ditepak ku Mang Itok, plek, kleweng, leungit Basuri ngoleweng ka katuhu. Tapi Basuri gesit bareng jeung panarajang na Mang Itok, suku Basuri geus ngajelepung, rek ngala gado Mang Itok. Atuh Mang Itok kaget, teu kaburu ngagiwarkeun sirah kapaksa harita mah para mitra. Daek teu daek, panarajang Basuri dipapag ku sabetan leungit katuhu, hiuk. Atuh pigelang leungeun Mang Itok diadu jeung bincurang Basuri. Tapi duanana sarua pada kuatna, sarua ge saurang ge taya nu ngagoak, itu kuat ieu kuat. Basuri jigana geus loba pangalaman. Lamun duat eungeul lantas diadu biasana nu tarung sok ngaraneg sakeuleung, kitu Mang Itok harita sanggeus hasilna nadah serangan Basuri teu ngarengkog ka tukang saeutik, terus ngarengkog saeutik, tapi Basuri mah sabalikna. Manehna maju salengkah kalayan teu micieun waktu sakicip oge. Kep, cangkeng Mang Itok ditewak, teu dibere kesempatan langsung diangkat ka luhur. Maksud Basuri Mang Itok rek dibantingkeun kana gawir nu loba batuan. Cerit dulalajo tingkot seak, Mang paurkeun ka Mang Itok. Atuh Basuri nu sakitu jangkung badana ngan sakoleweng para mitra ngangkat Mang Itok diangkat ka luhur. Tapi mameh Basuri hasil ngabanting Mang Itok. Mang Itok kaburu sadar. Gancang pigeulang leungeun Basuri dicekel satarikna. Barang Basuri ngabantingkeun awak Mang Itok, hiu judalit. Bru Basuri naamru patumpang tidih jeung Mang Itok. Keur nu lalajo surak muni rame naker. Atuh para mitra korejat Basuri jeung Mang Itok harudang paheula-heula. Terus silih perong kawas tadi bari ngumpulkeun tanaga. Dina kaayaan kitu gorowok Mang Ucin ngahtean. Tok, montong dilila-lila tok, podaran buru-buru tok. Pariaskeun bohongna tok, prek-prek sirahna tok, gancang tok, sok kadinya tok, paehan tok, tong asa-asa tok. Cek Mang Ucin bari jeung tatorok-tokan tuluy-tuluyan. Terus nakolan koko, ker laja surak bari jeung ting aratok, nyuwitkeun ngaran Mang Itok. Sarana ratok menireang para mitra. Ting beletok atuh Mang Itok asa gede hate. Ibobotohan gitu bari paperong-perong pok ngomong jeroning hatena. Sia disiksa ku aing si Suri teh lah. Lah aing yang jadi hayang jadi lalajo ngarah bisa moyok. Duh hayang teuing si aya sato nu ka dieu. Ceuk tos hate Mang Itok bari tetep merong ka Basuri nu keur molotot. Kabeneran keur kitu lar aya anjing ngaliwat. Kapalabah Mang Itok atuh gancang ku Mang Itok mapatkeun ajianana.
barang geus tamat peladug aya haseup mungkus awak Mang Itok. Ari anjing nu ngaliwat teh sarua jeung dibungkus ku haseup cipetaan Mang Itok. Basuri ngarenyag para mitra. Nempo awak Mang Itok dikuriling ku haseup. Lantaran memang manehna ge yakin geuning ayeuna mah Mang Itok boga ilmu kabatinan. Basuri teu kungsi lilales eta para mitra sadaya malah teh haseup teh leungit bareng jeung leungitna jiri Mang Itok. Basuri colohok bengong teu nyangkaeun Mang Itok boga ajian halimunan. Sabot Basuri keur olohok cakakak tukangan Basuri anu seuri. Horeng anjing nu tadi rupa teh geus robah jiri Mang Itok. Pok eta anjing nyarita ka Basuri ari katempona ku Basuri mah lain anjing tapi Mang Itok. Hehehe. Suri. Potong kalah colohok sia teruskeun tarung teh. Dok. Tong jumago sia. Nah, ulah-ulah bisa kena-kena ngaleungit sia. Lantaran aing mah teu sieun deuleu, tampan aja panarajang aing ge. Cek Basuri bari serepet nyabut deui gaetna. Kalawan teu miceun waktu, hiuk Basuri narajang ku gaet. Menit sing sariut. Ari Mang Itok mamalihan teh teu cicingeun deui, lep ngelopkeun sirahna. Bari celeng luncat kana suku Basuri. Plos serangan Basuri nyabetan angin. Bareng jeung kitu gep Mang Itok mamalihan teh ngegel kana suku Basuri meniti pepereket bakat ku hayang puas. Atuh Basuri ngoceak reuas jeung nyeri. Aduh, gelo sia Litok. Kurang gelut sia kawas anjing ha. Tampanan gaet aing ieu. Cek Basuri bari hiuk ngaheumatkeun deui gaetna. Rek nyabet punduk Mang Itok mamalihan, tapi teu hasil maksud Basuri. Lantaran wisabetna kaburu ngagereleng manten ngajauhan. Keur nu lalajo sura. Ari nu nempo Mang Itok salamet. Nempo Mang Itok salamet mah lantaran nu lalajo ge teu nyahoeun yen gelut jeung Basuri teh ngalawan anjing, sedang Mang Itok asli mah nyerengeh we lalajo Basuri. Mang Itok mamalihan jigana bae nafsu lantaran rek dikadek ku Basuri. Jeleng Mang Itok mamalihan luncat ngarotok dada Basuri, tapi Basuri geus siap ngaheumatkeun gaet. Barang harita Mang Itok mamalihan datang, Basuri rikat ngahimatkeun gaetna. Sapaker tanaga hiuk brek kelenceng sirah Mang Itok mamalihan teh pegat sapada harita. Gero nu lalajo tingkot seak tinjarerit. Karageteun nempo sirah Mang Itok geus ngagelenceng. Basuri lain ngoceak kalahnya kakak seuri bakat ku bunga. Itok sia. Mana kagagahan sia teh lah. Nu diagul-agulkeun hayo samungkeun hulu teh ari nya mah sia gagah. Kelakuan sigan heueuh jiga jelema gagah sia nangtang gelut ka aing deuleu. Cek Basuri bari nulak cangkeng, aksi naker sarta sup gaetna diasupkeun deui kana sarangkana. Ari Mang Lebe jeung Mang Ucin katut baao. Bareng nempo sirah Mang Itok geus semisah teh jeung awakna meniting rarenyag. Bari ngusap beungeut. Kalayan jiga nu dikomando bring tiluanana lalumpatan muru ka Mang Itok mamalihan teh anu geus ngalungsar eueuh nyawaan. Nu lalajo sawareh rabeng nyalampeurkeun. Sedang nu borangan mah kalah ka mareungpeunan beungeut. Tapi barang keur pahibut Mang Itok teh tita tadi lalajo Basuri keur tarung jeung anjing teh cakakak seuri bari nyampeurkeun ka Basuri. Suri. Entong akan ngarebehkeun liang irung sia. Aing mah can rumah saeleh ku sia. Nu puguh mah sia eleh ku aing, tadi ku sia. Sanu sabenerna modar teh ha? Cek Mang Itok bari nulak cangkeng, puguh we atuh nu ngarenyag lain babasaan. Basuri teh harita. Sarerea nu hadir di dinya colohok bengong molotot ngemang kadu mata simeuteun paripaosna. Sarerea ampir-ampir teu percaya kana kajadian eta. Atuh pating polohok para mitra. Tetempoan manehanana. Basuri jeung sarerea teh para mitra di dinya. Nempo kana layon Mang Itok mamalihan. Barang disidik-sidik tetela nu ngalungsar jadi banusan lain Mang Itok. Tapi anjing nu diinjeum meraga pikeun ngalawan Basuri. Barang nempo kitu Basuri euceuy beungeutna bakat ku wirang. Wirang di kolong catang ceuk paripaosna nya gede nya panjang. Sarta gantawang Basuri nangtang deui ka Mang Itok. Itok, aing rumah saeleh mata ku sia. Tapi lin hartina aing eleh segala-galana deuleu. Hayu geura teng-tengkeun sakabeh pangabisa sia. Sok urang tarung jeung aing. Urang nyekel sabuk milang tatu. Urang bener-bener tarung ulah licik sia. Cek Basuri bari krep. Mengkeut hari guna kudua leungeun reup panon dipereumkeun bari kekerjepan mapatkeun jeung jawokan paranti ngonang Prabu Anom Lokabisesa. Teu lila panon poe nu tadi moncorong jadi beng mani beng ras.
ngadadak jadi parem kaayaan di lemur Cihanjuang jadi jiga ti peuting nu kacaangan ku bentang poek henteu caang henteu ngan saukur remeng-remeng dina kaayaan kitu cengungung aya anjing babaung angin ngagelebug para mitra anjing babaung patemalan meni renga-reang disusul ku angin ngagelebug tarik pisan Mang Ucin jeung Mang Lebe katut baok silih reret tapi daya nu nyarita bangun sieun yang hareupan Basuri masing-masing rarasaanana sarua pada boga sangkaan yen Basuri keur ngamat siluman atuh kalayan teu nyarita tiluanana malunur ngajauhan Basuri jeung Mang Itok nu keur pahareup-hareup tea. Barang harita Mang Ucin rek init gep leungeunna ditewak ku Mang Itok para mitra. Terus Mang Itok ngajawab nyarita. Mang Ucin, lamun si Suri ngamat siluman buta hejo, kukuring rek dipancing supaya ngudag ke sawah. Lamun di sawah kakara kukuring rek dilawan. Lantaran namun dilawan di dieu bisi matak ngaruksak isi lemur. Kulantaran kitu ku Mang Ucin sarerean nu keur lalajo kudu dibejaan. Mun hanya sian kuring tarung susul ka sawah gitunya. Cek Mang Itok ngabejaan ka Mang Ucin. Ku Mang Ucin gancang dijawab. Tok tangtu kukuring dibejakeun ka batur. Sok lawan ta si Suri teh tok kukuring didoakeunnya. Cek Mang Ucin bari buru-buru ngajauhan bari ngadeg-deg. Lantaran tete lapisan awak Basuri jadi robah. Lod awak Basuri ngagedean. Jangkungna nambahan hampir papak jeung suhunan imah. Malah telila jeleg awak Basuri jadi hiji buta nu jangkung gede. Sihung rangeteng mata bolotot segede kalapa. Buluna ngawid-wid jiga inyu kawung. Sanggeus Basuri ganti rupa berai langit teh lenglang deui. Panun poe cahayana moreret meni bengras. Puguh we awak Basuri nu geus jadi buta leuwih jelas katempona ku nu lalajo. Budak leutik pating jererit, kolot-kolot pating gorowok, adu purber lalumpatan sieun dileg-leg buta Suri. Sakilat nu lalajo geus eueuh hiji-hiji acan nu tinggal ngan karimang Itok bungkul jeung Basuri. Ari Basuri buta Suri nyarita sorana ngagerenggeng matak marulingkak bulu-bulu. Itok. Gerameta siaha. Gerameta hayo urang teruskeun rebutan umur. Katrukeun sakumaha pangawasa sia deuleu. Cek Basuri bari leumpang lalaunan ngadeukeutan Mang Itok. Leumpang meni teg, pleg sorana. Atuh pramitra ngadeukeutan Mang Itok teu ngarasa gugup, tenang we bari melong ka Basuri nu geus jadi buta. Pok Mang Itok nyarita rada unur-unuran lantaran sieun dirangeum ku buta Suri. Nah, Suri, aing mah moal sieun deuleu sanajan siang ngajadikeun buta sakumaha gedena ge. Sok urang tarung deui si Suri. Aing mah yang nyaho kadek jayaan buta sia lah. Siga kumaha pangabisana buta teh. Cek Mang Itok nangtang ka Basuri. Tapi kitu nate teu ngalawan kalah bulucat balicet ngajauhan. Leungeun Basuri nurang was tea. Basuri keheuleun nempo Mang Itok lineuk-lineuk japati. Jolad Basuri nyamperkeun ka Mang Itok. Maksudna marek dirangeum. Terus rek dikokos disamuakeun. Moal disesakeun jeung tulang-tulangna malah rek dihakan jeung bajuna. Tapi Mang Itok tetep linghas teu daekeun ngalawan. Lantaran sieun ngaruksak lemur, beuki lila Basuri beuki nafsu. Nempo Mang Itok teu dek ngalawan teh gejelig Basuri nenyerak bumi 3 kali. Siga Bima we rek tarung jeung Suyudana pramitra. Kumaha kaayaanana. Bumi alam ngageter kawas dienageun ku lini. Sareng Gunung Bitu siga Gunung Galunggung teh atuh. Teu lila brai Basuri ngajalapang ngajaplangkeun leungeun kawas polisi lalu lintas keur ngahalangan jalan. Terus disusul ku ting blesurna sinar bodas tina dampaleungeun Basuri. Eta sinar-sinar bodas muru kana sakujur awak Mang Itok. Tapi Mang Itok teh cicingeun celung-celeng leluncatan ngajauhan serangan Basuri. Bari ngajauhan palataran tarung. Nempo Mang Itok ngajauhan gancang Basuri nyusul bari nyerang di ku sinar-sinar bodas. Jeleng-jeleng Mang Itok leluncatan. Manehna ngarti jeung nyaho sakumaha kakuatan eta sinar jauhna. Jadi ngatur angang sangkan manehna teu beunang ku serangan sinar teh. Peluru teh para mitra ieu mun dimal pinas yang mengatur jarak ku intanya Mang Itok ieu. Ari nu kabeneran kakeunaan ku sinar bodas teh Basuri batu menjadi bubuk jadi tipung. Tatangkalan peunggas terus ngebrul jadi lebu tapi aneh teu ngaluarkeun sora.
Basuri colad ning udag ka Mang Itok. Mang Itok atoheun terus lumpat ngajauhan lemur. Kabeneran Basuri ge ngudag lantaran teu sabar hayang buru-buru ngalegleg awak Itok. Saduk tungtung nama Basuri jeung Mang Itok paudag-udag mulu ka tengah sawah. Barang geus tepi ka sawah mah der Mang Itok tarung jeung Basuri. Pare nu kabeneran kurang cai jadi rata ka iri ku nu tarung. Kalengan sawah ruksak tatangkalan runtuh kasabat ku serangan-serangan Basuri. Heuleut kira-kira 2 jam nu tarung can aya nu eleh, can aya nu meunang. Dina hiji kesempatan pok Mang Itok ngomong ngagerendeng ngenyambat Ki Juralit si Raja Lanak. Ki Juralit, cik datangkeun rakyat anjeun pikeun ngaraponan si Suri. Kulayang nyahona anjeun teh masih keneh inget ka kaula. Cek Mang Itok bari ngusapan cucuk lanak bodas. Nu disakuan teu lila barang Basuri rek narajang deui. Ka Mang Itok ujug-ujug breng di tempat tarung loba lanak meuni pabuis. Eta lanak teh ting srebet nyalamran Basuri. Puguh Basuri amakeun nempok kitu. Suku geus barobotan barorotan ku getih. Tapak cucuk lanak nu nyalameran dina hiji kesempatan kep Basuri newak lanak nu panggedena kenca katuhu. Sanggeus meunang beleuwer dibaledukeun ka Mang Itok bari ngagero tarik naker. Lebok ku sia Itok. Aing mah teu beuki lanak deuleu, tapi beuki sia siar dihakan ku aing. Cek Basuri kitu na teh bari kerewak newak di lanak mendingan sagiriwil. Beleuwer dialung-alungkeun ka Mang Itok. Atuh puguh Mang Itok meuni pangpingpeng nyingkahan pamaledog ti Basuri. Sarua jeung dibaledog ku batu nu sagede-gede na. Atuh harita ge lantaran lamun kabeneran keuna kana awak mah temen rangsebna kana daging. Tapi Mang Itok teh cicingeun pok nyarita ka Basuri. Sok baledogkeun kabeh sia ka aing talanak-lanak teh. Ku aing rek ditereuyan hiji-hiji deuleu. Cek Mang Itok bari terus kekerenyeman di nyinglar para lanak. Dadak sakala les para lanak dah leungit deui. Sanggeus kanyahoan yen rakyat lanak teu karuateun ngalawan buta nu nitis ka Basuri. Gancang Mang Itok sasamat ka siluman maung nyaeta Prabu Malondra. Ari nu dibesam maksud sangkan Prabu Malondra ngerahkeun rakyatna pikeun ngoroyok Basuri nu geus katitis ku salah sahiji rakyat Prabu Anom Lokawisesa. Barang geus kitu beres Mang Itok sasamatna, hiuk aya angin ngagelebug tarik naker nebak kana tempat tarung Basuri jeung Mang Itok. Sanggeus katebak angin mah aneh bin ajaib, batu nu parentul di eta tempat ngadadak jadi harudang. Ting jerung kunung jara di maung, tunggu tangkal kain nu araya di tempat sarua pada harudang jara di maung. Kalayan dina waktu anungan sakilat pisan, tempat harung geus pinuh ku ratusan maung rahayat Prabu Malondra. Sakur jalma nu nyaksian kana eta kajadian, kalakuanana ampir sarua colohok bengong bari ngadegdeg lantaran loba boh Mang Itok boh para maung jeung Basuri geus jadi buta. Nu ampun Basuri geus jadi buta harita teh jelas katempo ku sararea ngan aneh harita saurang ge taya nu robah tina tempatna. Sukuna lirnu nancep dina taneuh teu barisa inca. Ari barisan maung nu dionang ku Mang Itok. Harita geus mimiti muka serangan anu mungaran. Basuri nu jirimna geus teu beda jeung buta teh pada ngaraponan ku ratusan maung. Sora tinggalaur tinggarerem mata ketir jeung mata coplok jajantung. Kaayaan eta tempat teh ngadadak jadi euneur ku sora maung. Basuri pada nyakara pada ngorowot jeung pada ngegel. Basuri pakupis micinan panarajang maung nu sakitu lobana. Seak nyepak cekok najok saurut numuk. Suku jeung leungeun bentok kecang teu eureun-eureun. Kerebek Basuri newak maung hiji terus dibantingkeun satakar tanaga bari ngagero. Modar sia meong. Lamun ngan hiji dihakan atas sia ku aing. Hanya kaluat teuing deuleu. Cek Basuri bari hiu. Para mitra maung nu meunang dibantingkeun teh pek ningang kana taneuh celeg jadi batu. Nampok itu Basuri dedeuyeun kep newak deui terus dibanting-bantingkeun ciga tadi celeg maung teh jadi batu. Geus nyaho kitu mah cakakak Basuri seuri nyarita deui. Itok kunaon sia nganalkeun batu gelut ha? Maju sia kalayan satria sia. Tong babacot sia buta suri lah. Sia mah buta suri ge sarua jeung bonteng suri deuleu. Tah kanan heuh. Heukeun heula ta maung teh lamun maung geus beak ka aing bakal maju. Sok lawan heula maung sing nepi ka beak sia. Kalakuan sok sia. Cek si Itok. Bari gek diuk dina jukut tenang naker.
puguh we tutumrap napikeun Basuri mangahudang amarah. Tapi hanya kal Basuri teu bisa nerajang ka Mang Itok lantaran barisan maung kacidakan lelna. Malah para maung menepa sedak-sedak ceuk paripaosna bakat ku hayang pangheulana ngorowot Basuri. Nu diserang ku maung teh nu ratusan Basuri teh teu loba nyarita malah tungtung namah lat poho ka Mang Itok. Basuri terus-terusan pakupis ngalawanan maung nu kalah kabeuki loba. Kulantaran maung teu beak-beak para mitra. Tungtungna Basuri kawalahan. Sakujur awakna pada ngegelan ku ratusan maung nu bangun kacida laparna. Lila-lila awak Basuri jadi ngaleutikan deui. Kawasasari gerakanana beuki kenor malah tungtungna rumpuyuk ke Basuri teh namru dina taneuh. Awak leuleus daya tangan pangawasa. Kalayan teu kudu dikomando les barisan maung teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Sigana bae barisan maung geus rengse ngalaksanakeun tugasna. Nu asalna jadi batu deui. Nu asalna tunggul jadi tunggul deui. Sajongjongan mah kaayaan eta tempat teh jiga sepi jempling hiliwir angin leutik ngadalingding ngajajapkeun baralikna barisan maung-maung. Sanggeus Basuri ngagoler bari buru-dua nu lalajo ti kajauhan teh nyalampeurkeun. Malah jung Mang Itok nangtung terus nyamperkeun ka Basuri. Samemeh Mang Itok bisa ngarampa awak Basuri. Siuk aya angin ngagelebug sorana leuwih tarik tinu enggeus. Teu lila les Basuri leungit teu kanyahoan saha nu mawana. Sanggeus Basuri leungit cep angin teh eureun. Nu tinggangan Mang Itok nu keur ngahulang bari molohok kana taneuh urut ngagolerna Basuri. Nu lalajo geus tarpi kalebah dinya. Malah Mang Ucin ge jeung Mang Lebe katut bah aok geus daratang. Atuh para mitra saraya hari weus-weus ningali kajadian kitu teh ngarasa bungah taya papadana kulantaran Basuri geus eueuh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Hartina dina tarung teh Mang Itok aya dina kameunangan. Para mitra kaum dangu, salajengna atuh kulantaran tadi naranyakeun nya tepang-pang nama Mang Ucin reuwas taya papadana. Ningali kajadian nu aheng kitu teh terus nyarita. Tok, kamana si Suri teh nah geus beak dihakan ku maung atawa dihakan ku maneh tok? Naon Mang? Dedengian teh dihakan ku kuring. Kuring mah teh ngahakan manusia Mang. Ari si Suri teh lain dihakan ku maung atau dihakan ku kuring, tapi dihakan ku angin nu bieu ngagelebug. Kitu tah Mang nu matak ge. Cek Mang Itok nerangkeun kajadian perkara leungitna Basuri. Ari Mang Lebe sarua geus aya di dinya pok nyarita. Uluh. Tetela sakti geuning nyajang. Alah, sakti pisan. Si Suri teh nya ari pasukan maung kamarana balikna Mang Itok. Nah, geuning datangna ngadadak, balikna ngadadak yo. Ingon-ingon Mang Itok eta teh. Cek Mang Lebe ngarasa panasaran ku maung datangna dadak-dadakan. Ditanya kitu teh para mitra. Mang Itok teu buru-buru bisa ngajawab. Lantaran ari rek dibejakeun sarua jeung nyaritakeun Rusia, ari teu dibejakeun kudu kumaha da puguh geus kasaksian ku sararea. Kapaksa Mang Itok teh nerangkeun. Kajadian nu sabenerna lantaran sajabati kitu Mang Itok geus janji moal loba teu ngabohong nu dihaja. Sanggeus mikir nu rada lila pok Mang Itok ngajawab pertanyaan Mang Lebe. Mang Lebe, eta barisan maung teh saleresna mah sanes ingon-ingon kuring, nanging eta maung onangan ti Gunung Galitri. Ari daratangna ka dieu ngaha jadi samat ku kuring pikeun mantuan ngalawan Basuri. Ya, sabab kuring terus terang teu sanggup ari kudu ngalawan Basuri ku tanaga biasa. Lantaran Basuri ge teu nganalekeun tanaga biasa tapi nginta bantuan ka siluman Utahejo. Tah kulantaran kitu, kapaksa kuring nginta bantuan siluman. Tapi kuring mah lain munyung ka siluman, sabab nu dipentaan tulung ku kuring mah lain ngan saukur siluman maung wungkul. Tapi bisa ka siluman maung, bisa ka siluman lanak, malah ka siluman orai ge bisa kuring mah. Sajabati kitu ari munyung mah teu bisa kaunggal sato sabab make janji anu kudu dibayar. Coba we kumang Lebe pikir. Saupama kuring mikeun jiwa raga katiluan rek kumaha jadina? Pan meureun matak ribut. Dah kitu kalakuan kuring teh Mang Lebe. Katiluan kumaha ari Mang Itok? Cik terangkeun nu leuwih eces ngarah emang ngarti. Lantaran rumah sak Mang teh teu pati ngarti kana soal nu kitu mah jang Itok. Cek Mang Lebe nanya deui lantaran Mang Itok nyaritana can kahartieun ku Mang Lebe. Pok ku Mang Itok dijawab deui.
Gening kitu mang lebewanya. Hese ngarti gancang poho muncek budak ayeuna mah kasebutna tetelmi alias telat mikir, tapi teu naon. Sok bandungan mang. Kukuring rek diterangkeun sing jelas. Kieu geura mang. Lamun hiji jalma munjung muja ka siluman, biasana sok make perjanjian. Jeung kalolobaanana sok janji ngorbankeun jiwa ka siluman nu dipunjungna, contona Basuri kitu nya. Manehna munjung ka siluman buta sarta janji rek masrahkeun jiwa raga ka siluman buta. Tah ku sabab kitu, lamun aya manusa nu munjung ka tilu raja siluman geus tangtu jiwa ragana kudu dibagi tilu. Lamun geus tilu piraku teu kapikir kumang lebe kumaha jadina hiji nyawa dibagi tilu. Lamun raga badag bisa dibagi-bagi di kilo we dibagi tilu nya. Bisa, ari nyawa pan teu bisa. Cik, tapi kadinya kaharti henteu mang. Cek Mang Itok bari neuteup ka Mang Lebe. Ari Mang Lebe pok ngomong deui. Jadi kitu. Arti ari kitu mah tuku Mang. Jadi Mang Itok mah teu munjungnya tapi bisa nginta tulung ka siluman kitu merenya. Salah keneh kitu Mang Lebe. Tapi teu salah teuing kabeh lah. Lantaran aya benerna saware. Nu leuwih afdol, nu leuwih tepat kuring teh bisa marentah siluman. Tadi dia bedana antara munjung kuring jeung kuringnya. Ari munjung mah kudu tunduk ka siluman, sedang kuring mah sabalikna siluman kudu tunduk ka kuring kitu Mang. Jadi kuring mah leuwih luhur ti siluman kitu. Mulih moya kuring mah. Kaharti atuh ku Mang oge. Tapi sanu nyebut munjung ka Mang Itok? Ari Mang Lebe. Eueuh hari nyebut munjung mah ka kuring. Ngan ieu mah bisi. Mang Lebe atau Mang Ucin boh bah aok atawa saha bae nu nyangka munjung ka kuring. Lantaran kuring geus ngalawan Basuri sarua ka siluman, sarua ku siluman. Lamun geus diterangkeun kieu mah sarerea geus ngarti moal nyebutkeun kuring munjung ka siluman merenya. Tah lamun kieu masih keneh nyangka nu lain-lain ka kuring, wah kacida pisan eta mah. Ceuk Mang Itok bari ngaleos ningalkeun urut tarung jeung Basuri, sarerea kapaksa nuturkeun kalawan teu loba carita deui. Para mitra, Mang Itok leumpangna ti heula dituturkeun ku puluhan jalma nu tas nyalaksian tarung Mang Itok jeung Basuri. Aleumpangna ngaleut, ngabanaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang ceuk paripaosna litar sebalik perang. Panon poe geus dengdet ngulon, sakedeung babakal burit, tongeret geus mimiti reang di sarada maklum di daerah pagunungan. Ari nu laleumpang sajajalan bari galecok ngobrol nyaritakeun nu anyar kajadian. Mang Itok nu biasana dianggap jalma panghandapna harita ngadadak jadi buah catur balarea. Itok jadi pahlawan anu luar biasa. Sarerea muji kana wawanen jeung kapinteran Mang Itok. Ku sarerea teu disangka. Ti tadina yen Mang Itok bakal ngagenjleungkeun sapangeussi lemur Cihanjuang. Itok bener-bener jadi pahlawan lemur Cihanjuang teh. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Urang tuna carita kaayaan Itok. Anu geus jadi sabiwir hiji pada ngomongkeun itu ieu ngarasa muji ku ayana Mang Itok. Itok deui ayeuna mah. Itok jadi pananyaan ku sarerea. Itok jadi pamimpin sarerea di eta tempat. Malah lain pamimpin dina widang ngatur pamarentahan desa, tapi Itok mah mimpin teh dina widang kepentingan-kepentingan nu aya patula patalina jeung urusan siluman. Urang tuna kajadian Mang Itok. Urang teuneun dihaneuleum sieum, urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Hiji waktu kaboka deui, hiji waktu kaboker deui. Ayeuna urang dongengkeun, urang caturkeun kaayaan di lemur Cikarancang. Para mitra, panon poe geus wanci tunggang gunung. Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Mega bodas nu biasana ngadingding di langit harita mah duka ka mana losna. Teuing angkat lelajo atawa nepi pelesiran meureun mega bodas teh. Atawa nuju jalan-jalan duka ka mana inditna milari nu herang-herang. Manuk-manuk recet di sarada bari ngadareuketan pamonokan. Ari jalma-jalma sapangeussi lemur Cikarancang. Taya bedana jeung kalakuan nyaeta manuk-manuk. Maranehanana sing rariung dina golodog. Bari galecok ngarobrolkeun perkara kalakuan Basuri jeung nu jadi pamajikanana. Ari nu diobrolkeun harita teh keur diuk di imahna bari nyanghunyar lamar. Pamajikan Basuri cicingna di imah ngan sorangan bae.
bari ngabulaeh nyepah teh pikiran anakku malayang kamana kameni saka pengras kanu jadi kajadian tumiba kana imahna nepi ka ancur burak-rakan saka pengras inget kasalakin anu keur init ka Cihanjuang maksudna rek neangan pisarateun pikeun nyamung-nyamung umurna lantaran lamun kahayang siluman buta hejo teu buru-buru kacumponan geus tinangtu manehna bakal jadi mangsana Prabu Anom Lokabisesa sajabati kitu geus pasti memeh Basuri teh pamajikanana heula ras inget kapala badinya pamajikanana mending ngadadak sing puriding bulu punuk jajandung ratug tutunggulan kawas nu meunang kareuwas panon colohok teu ngiceup-ngiceup neuteub inung suku sorangan barang disidik-sidik inung sukuna tebet ciga ngajebian atuh reup bah bilam sini peureum malah bakatku hayang buni make jeung meungpeunan sagala rupa tapi ari reup peureum kalah beuki loba tetempoan jalma-jalma anu kumanehna geus diparabkeun ka siluman buta hejo ngadadak ngantai naremongan hiji-hiji anu ngajebian anu ngajak seuri anu ngagupayan malah anu ngabebetot leungeun jiga nu ngajak ini atuh nempok nu kararitu beuki sieun bae pamajikan Basuri teh tungtungna cerit ngoceak tarik pisan tulung sieun ieu ampun sieun loh ampun tulung ceuk pamajikan Basuri tetep bari meungpeunan beungeut ku dampaleungeun ari tatangana meni ngararenyag ngadengeun nu ngajerit teh tapi kulantaran sararea geus nyahoeun yen ngajerit datangna ti imah Basuri saurang ge tayan wani nyampeurkeun malah mah kalah ting puriding bulu punuk sarta teu loba carita sararea sakur nu ngadenge tuluy arasup ka imahna ngararingkeb maneh atuh puguh para mitra ari geus kitu mah karasa nyerina hirup lantaran sakabeh tatangana boro-boro daraek narulungan atawa ngabeberah teu narempo acan tah palebah dieu kudu dilenyepan ku urang lantaran teteh lapisan nu ngahukuman ka jalma nu boga dosa teh lain batur tapi pagawean sorangan para mitra sadaya ieu kecap-kecap ku urang kedah diemutkeun masing basfaos yen anu ngahukuman teh lain batur geuning perbuatan urang sorangan aya katerangan para wargi aya cariosan anu ku urang kedah diemutkeun yen batur mah teu ngahukum anu ngahukum teh angin diri urang sorangan sagala rupa amal perbuatan urang baris dibalitungkeun amal hade baris meunang ganjaran hade amal goreng tangtos sabalikna urang baris meunang balitungan nyaeta perbuatan tina amal urang anu goreng teh kantun milih bae urang mah para mitra nah urang bade ngalaksanakeun amal hade bade ngalakukeun amal hade atanapi kalakuan goreng eta mah kantun milih-milih bae da jelas natrat tetela jalan mah lempeng molongpong dua nanage lalempeng jalan mah nolongpong kantun milih-milih bae bade jalan sae atanapi jalan goreng kantun urang tanggal waler kana sagala akibat perbuatanana aya paripaos nyebatkeun melak cabe moal jadi bonteng melak hade moal jadi goreng sawangsuna melak bonteng moal jadi cabe cenah urang merek jalan ieu jalan goreng sugan meunang hade moal bisa para mitra nepi ka jangan belut geceuk paripaosna moal bisa ieu kajadian tetela pisan tepat pisan lamun dilarapkeun kana kaayaan istrina nyata Basuri sakumaha nu tumiba ka pamajikan Basuri tatangana ge para mitra nyaeta tibatan nulungan kalah kasarieun sedeng nu dipikasieun oge aya dina kaayaan sieun malah perlu ku pitulung batur. Para mitra sadaya sumanga dongeng urang lajengkeun deui dina kaayaan kitu hiuk aya angin ngagelebug tarik nakar nebak kana imah Basuri bilam sini beuki soak ngadenge angin teh lantaran disangkana rek mawa manehna tapi sabuat bilam sini meungpeunan beungeut bari ngadegdeg keblug di tengah imah anu ragrag rieg imah Basuri ngarieg sorana meni ngarekot bakat ku tarik ngadenge anu ragrag bilam sini berai beunta terus mencerong bari tarik ngadenge aya sora barang breh tete lapisan di tengah imah geus ngajapapang Basuri teu empes-empes geus kitu mah les sora angin teh leungit deui bilam sini gancang muru ka salakina sarta teu talangke gap angin Basuri dirampaan maksudna hayang nyaho
Nah Basuri teh hirup keneh atawa geus pae. Tapi tetela dada Basuri kekategan keneh pok pamajikananya bari ngagebig-gebig awak Basuri. Abah, ieu Abah, eling teu. Kunaon Abah teh datang-datang ngabeubeutkeun maneh? Abah, ieu Abah, cek pamajikan Basuri bari hantem awak Basuri diguyah-guyah. Tapi Basuri can keneh eling, anger we ngalempreh jiga nu sare tibra. Atuh pamajikanana teu sabar kojengkan ka dapur. Karawak kana cai saember, terus dijingjing dibawa ka tengah imah sarta teu loba catur, piur we. Basuri sirahna dibanyur ku cai saember. Kurubug Basuri ngagurubug terus ngorejat hudang, bari gigi brig kawas anjing tas tigubrus. Geus rada eling terus luak liuk nempoan kaayaan sakurilingeunana. Red ka kenca, red ka katuhu, terus nusap beungeut geus kitu lengah-uleng. Siga nu mikir, siga na bae Basuri can yakin kana kaayaan anu sabenerna. Gep ngegel curug sorangan, grubug ngagudubug deui. Geus kitu mah kakara, Basuri ngarasa yakin yen dirina hirup keneh. Malah pok nyarita ka pamajikanana. Ujikan, kunaon wani-wani manyur ka Abah ye? Pan kumaneh ge kanyahoan Abah teh? Geus mani ti isuk-isuk. Aya kadua ngabagiakeun ka salakin ka kara datang teh. Ieu moal kadar manyur meuni nepi karan cucut kieu. Sok enta salin ka dieu. Cek Basuri bari porosot ngalaan kampret nu baseuh urut dibanyur ku pamajikanana. Bilam sini can wakan urut kala kapoknanya. Heueuh kuring mah bani manyur sote aya sababna. Kunaon atuh Abah teh? Kawas nu sakalor datang-datang kalah kan jejetreng. Bari ngajelepeng teu eling-eling. Ditanya teu daek nemalan kawas anu geus teu butuh ka kuring. Nyari banyur ku kuring teh da keuheul. Kalah ngajak perang. Buru-buru pangnyokotkeun salin kami tiris ieu. Cek Basuri bari rada molotot ka pamajikanana. Lantaran getihna panas keneh urut tarung jeung Mang Itok. Ari pamajikanana nempo Basuri molotot teu wani nyarita, leos ka kamar sarta teu lila geus kaluar deui. Bari mawa kampret. Keur Basuri jeung sarungna. Kalayan teu loba carita song dibikeun ka Basuri, terus Basuri disalin heula baju jeung calanana. Sanggeus beres kakara nyarita deui. Ulam sini. Oi sok diuk euy sing bener euy ulah nyangunyar lamar ciga nini-nini ngewa. Abah rek nyarita lalakon nu bieu ka alaman. Cek Basuri bari ku siwal ngaluarkeun heula surutu ka resepna. Sarta serbung udud bangun nikmatna keur. Sabot kitu pok pamajikanana nyarita. Kumaha lalampahan teh hasil henteu Bah? Nya geuning lengo. Adi si Itok teh kapanggih henteu. Jeung heran kuring malantaran Abah teh datangna ngagubrag. Nah jalan awang-awang balik teh. Hiber atau kumaha maksud kuring teh kitu? Kumaha tak Abah teh? Rek dicaritakeun rada aneh ieu. Lantaran teh lapisan si Itok teh geus teu bisa diarep-arep deui. Manehna geus aya deui imahna ayeuna mah. Ngan jauh pisan tina sangkaan urang. Lantaran si Itok teh ayeuna mah jadi gagah jeung boga pamabisa. Malah Abah ge ampir-ampiran bobor karahayuan ngababatang jadi bangke. Ari lalakon nu salengkepna mah kieu geura. Sok bandungan sing taliti supaya engke bisa neangan pijalaneun nu hade pikeun nyangkalak si Itok. Cek Basuri bari paralak nyaritakeun lalampahan salila tarung ngalawan Mang Itok. Pamajikanana ngadedengekeun para mitra lalakon Basuri meuni colohok bat ku kaget. Panon ampir-ampir teu ngicep bakat ku hayang kadenge kabeh ngan waktosna kabujeng seep para mitra.